Ih aing barudaknya eta urang NTT Papua kitunya ngaromong nate meni hararade ka Padedi teh nya. Apalagi setelah datang Padedi ka NTT kitunya nya saeutikna ngabantuan kasusahan urang anu kena musibah kitunya. Ayeuna teh euy urang tete dia poho aing urang NTT teh maksud aing teh kitu. Ayeuna teh ngadoakeun Padedi tuh cek aing ge nya Padedi mah loba nu ngahujat tapi loba oge nu ngadoakeun. Mudah-mudahan doa ieu doa urang NTT keur Padedi mudah-mudahan diijabah kitunya. Hatur nuhun pisannya ka urang NTT pokona mah ka orang Papua anu tos ngadoakeun Padedi hatur nuhun pisan. Abdi atas nama Jawa Barat atur nuhun tos ngadoakeun pamimpin abdi. Pokona mah mudah-mudahan urang NTT anu naonnya anu nuju aya musibah mudah-mudahan cing dipasihan sehat panjang umur oge dimurahkeun rezekina nya tah. Hatur nuhun pisan sakali deui abdi warga Jawa Barat ngaturkeun nuhun ka urang NTT sareng putra Papua anu tos ngadoakeun Padedi. Pokona mah abdi ngahatur nuhunkeun pisan. Mudah-mudahan antara urang Jawa Barat jeung anu sejena akur gitu. Hayu urang ulah memindi urang ulah memandang jelema anu ti mana-mana. Anu penting mah urang teh kudu saling menghormati gitu. Kudu akur jeung saha wae, arek jeung orang Ambon, arek jeung orang Papua, arek jeung orang NTT, jeung urang mana we pokona namanya. Hayu urang sauyunan hirup teh ulah loba permasalahan gitu kamananya. Pokoknya sagitulah. Pokoknya hatur nuhun pisan anu tos ngadoakeun ti pihak jalmi orang NTT Papua nya hatur nuhun atas doana kanggo pamimpin Jawa Barat. Hatur nuhun pisan. Sakitu teh abdi pokona mah cing sarehat ka sadayana gitu. Amin.